Aduh, meni modal kieu. Ngantos jadi nu kieu mah rasana teh pulen meni raos pisan. Najan tanggal-tanggal ge ngadamelna moal kapok abi mah. Ye bahanna teh tina ieu baraya, tina kacang kedelai. Pan heuleutna abi teh ka pasar nya, salah sahijina meser ieu saparapat. Nangeueuman ieu teh sawawangi. Jadi we beukah bade dikulubkeun heula di kaasak. Meni ngabudah kieu. Pametos asak rang tiiskeun heula baraya. Pametos tiis urang pesekan ku lumudna. Ku lumud teh kulit ari nya. Tuh tingali babari masekanna ge ieu. Digalei we kieu ieu diremes-remes. Pametos caroplok kieu urang amangkeun. Banyur we ku cai sing seueur. Pan ku lumudna teh jadi ngararamang. Tos kieu eurihkeun. Cenah palid ku lumudna. Tah ieu teh diulang babara kali. Kuateun dugi ka 5 atau genep kali bilas mah sing nika bersih we. Tatos bersih kieu mah geulis, tinggal di blender. Tuang caian hurungkeun ser. Beres saring. Nganggo puring abi mah nyaring oge tuh. Curulung we peret. Jadi we sakieu. Tatos kieu urang golakeun nya bari diaduk-aduk. Pametos ngagolak kieu pareuman we enggal-enggal seuneuna. Gulaan 2 sinuk. Tong hilap ieu diuyahan setengah sendok teh. Jadi we tina kedelai saparapat nu hargina 5.000. Jadi we susu saliter. Mangga urang ngaleueut baraya.